ketika babaturan jeung jawara ya tuh kajawaraan maka jawaraannya aing mah hiji bae jeung Allah ngan boga tugas ngarapi-rapi umat supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu dagang supaya wauh ka Allah kumaha carana nu di pemerintahan di birokrasi supaya wauh ka Allah kumaha carana polisi nyana tukang ngajagaan manusia keamanan dalam negeri kumaha carana supaya jadi polisi wauh ka Allah kitu kene jadi TNI ABRI supaya jadi ABRI anu wauh ka Allah kumaha carana iyalah tugas wali Allah tugas ulama-ulama ahli Allah nginahin tilok menta ahli Allah tapi orang lamun kadegetan ku Ki Nurjaya capek nyana datang kadinya we ieu buah saya bagus mau tanggal buah leubet amat cek nyana teh geus di alat teh jadi coba kula mangalakeun teh Ki Nurjaya tong pagaweana nah komo si itu mah geus pokona teh kudu dicaritakeun mah teh kudu dicaritakeun nah iyalah capek urang lamun lain jeung ahli Allah deket jeung bupati urang menta ka bupati ai kitu urang ulah deket jeung nagara deketan tujuan urang ngadeketan bupati lain menta tapi urang nganasehatan deuleur wali-wali Allah dari jeung nagarawan jeung pemerintahan tapi lain hayang pamerena ketika kiai ngadahar duit ti pamarentah bakal leungit kahusuan salatna lamun leuwih loba ngadaharna cara Ki Nurjaya geus teu boga aurat cenah Ki di mana baik ieu gara-gara duit pamarentah kos kitu eta kula ge cek kula Ki Nurjaya ge tasawupan keneh keur ieu daripada kuari keur ieu mah keur zaman dicaringin jeung kula rada deureus kuari mah kok bahaya amat korenganan sering ke pendopo iya gara-gara nama dibawa ku Ki Ato sarwana sih ada ya nah awas hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seperti eta lah manusia salila hirup tetap babarengan jeung manusia tapi si hade nu bakal nyalametkeun dunia jeung akhirat nu wauh ka Gusti Allah wauhan gerage jelema anu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mun ditanya kunaon kula ziarah ke Baghdad ziarah ke Uzbekistan ziarah ke Maroko itu makan roh anu bener-bener wauh jeung Allah atuh urang ziarah ka ditu emang nyana maot atuh henteu ziarah ka nu ngarang kitab Jurumiyah Kison Haji Pes kamari dizarahkeun ka ditu urang ge dieu ngaji Al-Kalamu wal Abdul Muraqabu teh nyaho makomna ternyata di Maroko masyaallah karim urang ngaji Alfiyah ternyata orang di Cordoba jadi kabayang dak urang makam-makam mualif ya Allah ya Rabb nyana makan teu maot bahkan di Maroko aya satu cerita nu panjang kedatangan rombongan ti dieu naon aya sesepuh nyaritakeun kok ahli kubur ahli Allah hararudang aya naon nyana teu nyaho begitu nyana nyaritakeun hararudang berarti wali nyarita ka santri Kiai Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz ku santrina dibejakeun ka Syekh Abdul Aziz ternyata disambut torengana kedatangan rombongan ti dieu teh disambut eta ge harita aya pamenta ahli kubur nu itu mah coba ulah diajak cenah teh aya pamenta teh ge mantap aju begitu nyana datang apaan dari aju teh sekali deui bae gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah jadi nyambungkeun diri hayang diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir hayang diaku ku Imam Abu Hasan Asyadzili hayang diaku ku Imam Jazuli hayang diakulah ku para aulia Allah nah belah dieuna dieu pula datang ka dieu kemudian itu terus we tadi hadiah ka Haji Atmo ternyata atuh nyara rambut kos gitulah jelema anu dararekeut ka Gusti Allah nikmatna engke di akhirat lantaran di akhirat eta ketika ditimbang amal nu paling ngeri urang ditimbang nu paling ngeri kan urang ditimbang amal ya Allah
lamun amal orang nujore lebih berat berarti kan jahanam ketika ditimbang berat kakatuhu ya Allah nikmat sorga ketinggalan iyalah nu paling ngeri ngan indah wali-wali Allah teh ku Kangjeng Nabi dibere SK supaya neangan murid-murid neta eta indah jasa tah mantap nyambungkan diri ke para aulia Allah geus puguh Kangjeng Nabi urang nangtung di dieu ieu timbangan Kangjeng Nabi nangtung ketika umatna ditimbang aya kagorengan didelek kagorengan anak mun teu pati parah henteu waka dikukumakeun tungguan di dieu asal teu pati parah tungguan di dieu nah ku Kangjeng Nabi dikumpulkeun dek disalametkeun ieulah aya syafaatul uzma Kangjeng Nabi nu mantap lobakeunlah urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu nyiptakeun sholawat kamilah nariyah eta di Maroko Ibrahim At-Tazi kamari zarah ka ditu urang sok maca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu ternyata abah kulama wa yustasqa kamari ge ngadenge langsung tinu boga silsilah wa yustasqal ghamam tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana Abah Haji Mukhtar oge Abah Haji Wahab Abah Haji Ato kumna para kiai-kiai terutama deui ka guru simkuring Abah Haji Nurjaya Mik leuwih nu ku simkuring dihormat kiai bawaan simkuring nu lain kiai hayang di kiai-kiai
Bil khusus pisan ka rerencangan simkuring Abah Haji Oji lawas pisan tependak sugan kula manyana nu paeh orang hirup kena barang datang ka Cilongok meme sim kuring ka Maroko kula ge dilenget-lenget ku kula isi kamang-mang apa jelema ye ternyata asli wani sim kuring ka Abah Haji Oji nyarita kitu lantaran anjeunna pernah di Cilongok bareng jeung sim kuring tapi babarenganana nu berbeda bareng ai sim kuring mengaji nya manganjang tapi sakitu nganjang bae ge bisa ngaji ngomong ngaji beneran eta lah jadi termasuk khariqun lil adat setengah wali teh jelema kagagas kulawas tepat-tepang alhamdulillah tepang bunga luar biasa tapi horenganan nyaritakeun kapapait ramakna Abah Haji Atmo ngantunkeun hayang dipangtahlilankeun dina 7na waduh cacing kuring moal bisa lantaran patali rek berangkat ke Maroko teh janji sim kuring kewe balik ti itu lamun sehat insyaallah matang 10na kebenaran kurang sehat jadi tadi ge hampir moal ka dieu moalah ti Ki Nurjaya bae cek kula teh Ki Nurjaya ngocoprak bae ulah ngaji sia mah ngocoprak bae ayo sadatangna sebab ieu kurang sehat terus beron teu nanaon sehat patali peting aya guru di Garut milu ngaji nyana sebulan sekali guru milu ngaji ka Cilongok malam Jumat sabulan sekali peting datang ngobrol kusono nyaritakeun di Maroko sampai jam 3 pan jam 3 mah mun dipake sare moal subuh model si ieu on ya mah perhitungan pendek belah itulah mah wah bahaya ieu geus we teu sare teu ka subuh akhirna ba'da subuh rek reup kabeneran aya tamu di jam 7 aya nu datang rek nikahkeun lah datang ka jam setengah 10 tidinya aya tamu Jumatan tas Jumat nikahkeun deui hirup ngan nikahkeun bae maksudna kakarak sakali nikah mah ya sugan aya bae urang dieu nah jadi can sare di jalan tadi lantaran ke Medang ka supir lagi milu ku ari kula diganggu kula irek sare teu bisa sare di mobil teh teu bisa sare lain cara si eta mah di mobil asal bau kursi reup bae ngente wah masya Allah balik teu bisa sare tadi ge can sare deui ka dieu teh tadi moal ngan kabayang bae teh jurig oji aduh cek kula karunya amat ya kula inget baik kemanehanana harita boga Vespa nya nama berangkat ke Cilongok
aju ngajak kula ka mana nyana nu ngajak hayu bae pokona urang naik motor bae cekeun atuh sing puguh heuan deuk ka mana nu manda kula nanya kitu ja bebene teu boga namun bebene boga kan ka bebene na teu boga ieu mah naik motor cek kula sia mah lalaunan amat naik motor aing nyupir ayo ikula nu nyupir oh dikencengkeun horeng motor Vespa amat teu meunang di kitu-kitu kula ge teu pangalaman deui bodoh malum jangan baheula tuh jadi teu motor teh Vespa di kitu ngaguling Masya Allah atunya na barundas ai kula mah lantaran geus boga hiji barita salamet kasimpulan mah inget bae di harita Masya Allah ragak di motor duaan kula mah biasa bae artina teu nanaon nyana nu parahna mah kuari geus lamun dibuka aya meureun cacat di dieu ye teh kenang-kenangan tapi ka ayeuna inget bae nu leuwih inget mah lain eta horenganan almarhum Abah Haji Atmo jeung abah kula saguru di Sekong saguru malah dongengna abah teh sorogan ka Abah Haji Atmo geus lamun abah kula guru ka Abah Haji Atmo atuh kula guru ka Abah Haji Oji guru kula ieu nah tapi nyana pernah ngaji ka kula jadi berarti maneh guru ka kula deui pak guru-guru nu jelas mah eueuh hahalang antara kula jeung Abah Haji Oji almarhum abah kula jeung Abah Haji Atmo malah dongengna waktu di Sekong nyana eta jeung anu urang sepatan bareng dahar nu saku kula didongengkeun saeblek kuari bahasa eblek teh ai baheula mah sanyiru bareng kita jeung Abah Haji Atmo bas dek dahar limaan cak abah kula teh bau teh amat sih bau teh amat pindah aya meureun 5 meter mah barang 5 meter dahar bau tai keneh bae pindah deui 3 kali pindah bau tai bae korenganan dihandap ka bawah ku nyiru aduh malah eueuh sama datang ka Iraha ge Masya Allah tapi cak Abah Haji Atmo geus bau tai tinggal bau tai jatai mah dihandap ieu urang dahar bae berarti Abah Haji Atmo ieu almarhum rampus abah kula masuk cak abah kula ulah urang dahar aja bau henteu urang dahar bae tapi abah kula nurut tak ka guru dahar bae di malah lobaan abah kula badahar mah seperti etalah zaman baheula masantren di Sekong barali ka dieu kalayan loba dongeng-dongeng waktu di pondok pesantren abah kula atuh boga pondok di dieu sarua sekian tahun nganterkeun ka Cilongok Abah Haji Atmo nganterkeun anakna anu sangat dipake ka cinta sebab ieu sulung anak nomor hiji lalaki pohara ieu dianterkeun ka ditu ngabatur jeung kula sanajan umurna nya rada kolot jeung aya kokolot teu disaitik ya budak tapi bareng nah iyalah alhamdulillah ayeuna barang ningali kamari di Cilongok haji sih rarasaan ieu kolot apa murah emang kurang jadi mah putih kabeh buuk putih kabeh cek kula teh nu dihandap pisan teu wah cenah sok aju nanyakeun ka dinya maksudna hayangnya nu dihandap aya huisan dan teu kebawa ngomong amat cenah nah berarti kan meureunana ieu geus kolot asana moal kebal deui kawin deui ulah sok sieun alhamdulillahirabbil alamin sabada balik
ziarah di Maroko sugan teh mah pohoannya datang deui bae nagih janji cenah urang pangaosan di ditu bari matang puluh. Alhamdulillah malam ieu lungkuring bunga pependak sareng kiai-kiai malah aya salah sahiji wakil Tito aya di dieu nyempil bae hiji teh urang bawa kuno edan habak yuk atuh jangan edan ka kiai bae kuari mah titakanyana lah. Ya Allah ya Rabb ini jelas mudah-mudahan negara urang aman negara urang tentrem rek saha bae nu jadi presidenna urang mah rakyat nya nage polisi sapira polisi geus beres jadi polisi nama jadi rakyat deui sapira Ki Nurjaya yang nama jadi kiai ge lain santri nu diurus kebok malulu aya para macem geus urang ngadoakeun saha bae nu jadi presidenna jeung wakilna urang mah tetep rakyat biasa nu penting aman damai tentrem sabihara sabihari sakumaha biasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula balik di Maroko mah jelema barang datang ka Cisoka ya Allah ya Rabbi gelis sebab Maroko mah Afrika Utara nu harideung mah tengah jeung selatan paruti marancu nu dibawa ku kula bangsa nu kararieu tah nyana mah lendek jarah neulean irung bae asana doraka nyana mah ka Maroko ge garelis karasep masya Allah kan ngentengisang meper ucai lain ucai pengkondisian kula nanya pakai bahasa Arab di ditu mah mun cek bahasa urang mah ari si nagara nu muslimna 99% tetapi bab toharohna kieu aya naon ieu oh Pak Kiai lantaran Maroko jajahan Prancis jadi leuwih mendalam budaya Eropa leuwih Maroko mah deket jasa ka Spanyol tinggal 20 menit naik feri sampailah ke Spanyol di Spanyol aya Andalus teh baheula mun urang maca Alfiah di sisi Al-Andalusiyu Ibnu Malik warima Cordoba jadi besi endek marilu urang dia zarah kula ke Maroko ka Cordoba ka Kiai Ibnu Malik pengarang Alfiah siapkeun kuari duitna ulah gede-gede mawana 50 juta tuh saya mah ngajawab sakitu bae tah bun di kitab Al-Andalusi eueuh aya nama Andalus aya ge Cordoba letakna di Spanyol urang ti dieu ka Spanyol bisa ka Maroko ti Maroko naik feri cuman 20 menit kaki Ibnu Malik pengarang Alfiah Masya Allah aya di Maroko aya saha nu ngarang kitab Ayatul Ahkam Imam Sulaiman Jazuli anu ngarang kitab Dalail kemudian kunan Qodiyat di kitab-kitab sok aya kama qolal Qodiyat aya Sab'atur Rijal lamun di urang aya wali sanga di Maroko mah aya wali 7 ternyata julukan Maroko teh 1000 wali negara 1000 wali pengarang-pengarang jeung aulia-aulia Allah
termasuk ziarah ke Abdus Salam bin Masyis, guru Abu Hasan Asyadzili anu pencetus Thariqah Syadziliyah. Jadi luar biasa di Maroko betah. Hiji loba wali, loba ulama. Nomor kedua garelis. Jadi orang di ditu mah diuk bege betah, neuleuh beungeut teh betah. Pan di dieu mah neuleuh Ki Nurjaya urang serem. Neuleuh Haji Oji urang sieun. Neuleuh Haji Atos sarua. Oh, teu komo, sakumaha bajingan tah mah. Si eta mah komo. Sarua jeung copet. Nah. Tapi nu jelas memang orang makararia tuh. Karena dia emang diciptakan ku Gusti Allah. Indonesia na model kieu, Malaysia model kitu, Thailand model kitu, Cina model kitu, Jepang. Nu kaistimewaan ciptaan Gusti Allah adalah manusia. Ieu sakieu jutaan manusia, miliaran manusia nu akur tah beungeut ya Allah ya Rabbi. Mantap kurang ka anak teu pahili jatuh akur. Mencacak-cacak akur atau pahili. Nah, ziarah di Maroko terus ke Turki. Di Turki aya sakiai. Di Turki aya Abu Ayyub Al-Ansari nu Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ka Madinah pada perbut sahabat hayang ka cicingan ku Kangjeng. Kangjeng keun bae antep ontak di mana cicing ontak di dinyana kula cicing ontak ngider celek cicing di payuneun bumi Abu Ayyub. Setelah kitu Kangjeng Nabi calik di dinya 7 tahun di bumi Abu Ayyub teh. Nah, setelah Kangjeng Nabi pupus maka Abu Ayyub berjuang dakwah ke Turki. Nu pertama asup ke Turki Abu Ayyub Al-Ansari, tidinya luar biasa loba nu asup Islam sampai pupuslah di Turki. Loba deui wali-wali Allah, kemudian kakonya mau naik mobil 10 jam atau 9, tapi naik kereta api, naik kereta cepat. Terus kakonya aya sadikonya aya Jalaluddin Rumi, ahli Thariqah, sufi terbesar internasional. Alhamdulillah. Jadi kakonya ka Imam Jalaluddin Rumi anu siiran-siiranana hampir unggal kitab aya ka maqala Jalaluddin Rumi. Kitab nu terkenal na kitab Masnawi 6 jilid, berbagai bahasa dialih bahasakeun, diterjemahkeun ya Inggris ya Arab, kemudian Indonesia, Jepang, Cina, Jerman, Prancis, kabeh kitab Imam Jalaluddin Rumi anu terkenal di universitas-universitas. Di Indonesia, Jakarta dikembangkeun di Tari Rumi. Lamun urang nyaritakeun Thariqah, aya Thariqah anu tari-tarian Jalaluddin Rumi, aya anu nyanyi oleh bejakeun, aya anu urang ya Thariqah Qadiriyah eta berzanji, eta nyanyian sebenarnya mah berzanji teh nyanyian kulantaran haju anu ngadengungkeun Ki Nurjaya sorat teu ngaler teu ngidul panjana mah. Jadi urang balik embung ngadengikeunana. Rata kan nyanyian urang lamun ngadengikeun Abuya nyaritakeun non ngadengikeun eta teh non ya Rabbi Asan teh suara nama di pohon ya Rasulullah teh dan lain-lain sebagainya. Datang ke para aulia Allah di berbagai negara. Tah ieu mah moal nyaritakeun naon batali sora serak ieu aneh moal ngomong kula tadi teh barang teh di dinya diuk teh teu kanyahoan we ku kabehan ge kunaon Abah Haji Atmo aju nyalan deh ka kula aju diusap ku nya aya sora berarti Abah Haji Atmo hebat deh kula teu nyaho usap ku nya ieu aju aya sora tadi sora kula
Didik bebeja isi haji oji talai. Jadi oji mah teh hebat kieu jeung pula. Wajat bo ngusap ka kula aya sora rada deres. Masya Allah. Tak langsung tadi kula ngunyem pajar melet lain. Nah hadiahannya nah. Nah iyalah alhamdulillahirabbil alamin. Boga sora tah saeutik beureun dititah ku jangan tadi moal mantap Ki Nurjaya tadi ngecoprak bae gue. Maksudna kula mah datang diuk doa. Tapi haju aya sora biasa datang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang Jalaluddin Rumi salah sahiji dina kitabna nyana ngadongengkeun aya hiji musang dibelit ku orai. Musang binatang anu galak, binatang anu cerdas, binatang anu pikasieun dibelit ku orai. Cangkengna teu daya teu upaya musang hampir sakarat musang. Jol aya jelema dek ngalakayu ka leuweung kadenge jojoakan suara minta tulung, ternyata barang di deketan suara tersebut musang keur dibelit orang. Teu anta paradeui nyana nyabut golok, kemudian eta oraina ditebas sak huluna langsung pisah. Ngendoran kendor. Si jelema nu dek kayu teh akan rek lumpat sieun ka musang. Ulah lumpat. Rasa terima kasih kaula ka anjeun lantaran kula ditulungan ku anjeun nu hampir sakarat kaula. Kula dek ngabdi salila hirup kaula dek ngabdi ka anjeun sampai anjeun maot atawa kula nu leuwih ti heula maot. Pokona salila hirup kula dek ngabdi. Ih, cak anu ngalakayu teh ulah anjeun mapan binatang tetep ulah sieun rasa terima kasih kula dek ngabdi. Diulah-ulah ge lantaran nyana dek balas budi nuturkeun bae atuh mangga bae atuh kitu mah tapi syarat awas ulah ngaganggu. Mual ngaganggu ka anjeun, mual ngaganggu ka anak incu anjeun, mual ngaganggu ka tatangga anjeun, mual ngaganggu ka manusia-manusia. Ulah sieun, ulah dek ngabdi salila hirup kaula. Nyai kitu mah tuh. Berangkat balik ka imah, nyana jadi satpam di hareupeun imah. Anak-anakna kaget, bah. Atuh eta makan musang galak. Nyana geus sumpah dek ngabdi moal ngaganggu. Tatangga-tatangga liwat kabeh kaget aya musang di hareup. Otomatis ngana sehatan. Mang, ieu makan binatang galak. Udah dijadikeun satpam atuh binatang galak mah. Bahaya. Moal nyana mah nyana ndek ngabdi ka kaula lantaran ditulungan ku kaula. Ngaran-ngaran binatang galak pasti bae satu ketika ngabahayakeun. Moal kabeh nganasihatan masyarakat, kiai nganasihatan, mang mun bisa tetep bae sanajan dek ngabdi maning diulah bae. Moal cenah mah sumpah dek ngabdi jadi satpam pula. Ka mana bae dek nuturkeun. Ketika kula ngalakayu nyana nu manggulkeun. Ketika kula teu boga cai nyana nu mangneangankeun nyana mah dek ngabdi. Cak kiai musang mah binatang galak bahaya kajian kukumaha ge sangabdi nage satu ketika mah tetep ngabahayakeun ngabdi ge ieu mah aya mauna doang asana bahaya ka ditu nama moal sakena moal insyaallah teu ngagubris kana nasehat
tenang we bener bae seminggu hebat jasa sebulan hebat datang ke satahunnya ngabdi luar biasa hebatna begitu ge satahun nyana kaleuweung deui dalam rangka ngalah kayu geus dibabadan tinggal manggul lesu nyana cicing di handapeun tangkal kayu tunduh bebeja ka musang jagaan kayu jagaan kula insyaallah musang bisa insyaallah hebat tang musang ya Allah ya Rabb geus we langsung sare di luhur batu nu luhurna tangkal kayu rindang indah jasa tiis dijagaan ku musang dak dumadak aya laleur henteu kana pipi eta jelema ditiup ku musang laleur sok ganggu puh indit sia aya aing dieu laleur hiber menang meureunanan 2 menit laleur datang deui set ka pipi deui be sia goblok meureunanan ieu aing ieu satpam sok diganggu ku ari mah lain ditiup make sukuna digeubahkeun awas indit sia katilu kali datang deui ka dieu goblok bener sia ditepak make sukuna blek pipi tetep teu udah eta si laleur datang deui bae ka dinya sia goblok jasa ku aing geus ditiup ku aing geus diinditkeun ku aing geus ditoel masih kade datang keneh bae awas sia ku aing diancam sia musang nyokot batu gede diangkat punyana ha sia bae sia ku aing mah ayo sia bener-bener langsung dikadinyakeun wah ditimpakeun kana laleur buak ae sia atuh paeh kabehan laleur paeh atuh ieu ge paeh sadua bae musang langsung kieu baji jaing mah maean ge maean laleur teu bae kunaon dunungan aing ge paeh lah iyalah salila hirup urang bakal paeh tingkah paeh macem-macem urang cerita paeh aya nu keur di hotel aya anu keur mandi uap aya anu keur dansa di bar aya anu keur zina aya anu keur ngaji aya anu keur salat tadi Abah Haji Muhtar carita ibadah subuh loba aya anu keur maca Quran loba tingkah-tingkah maot aya anu di dalam negeri di kampung sorangan aya anu di luar negeri desa etik bangsa Indonesia nu ka Mekah maot di Mekah di Madinah guru-guru urang loba nu maraot di ditu bahkan kula datang ke Turki langsung aya kabar dulur 3 Garut berangkat umroh lewat Turki karak datang doang ke Turki maot di Turki macam maot nuraga di tanggal kalapa anu raga ke sumur anu raga ke laut anu perang Baghdad Syria dan lain sebagainya anu di luhur kasur wayah paeh mah paeh bae aya nu model tadi tah dibabek ku musang paeh nya nah ilah rumi nyaritakeun sing hade urang salila hirup boga babaturan teh hati-hati lantaran niat baik lamun nyana teu boga etika bakal ngabahayakeun model musang niatna bagus ngajagaan dununganana nek ngabunuh laleur tetapi niat baiknya nah teu beretika paeh jeung dunungan-dununganana hati-hati urang salila hirup babaturan teh apakah jeung RT apa jeung lurah apa jeung bupati apakah jeung polisi apakah jeung abri apakah jeung ahli Allah urang babaturan jeung polisi rugi urang untung polisi urang rugi kadatangan ku polisi sebab polisi mah moal nyaritakeun Allah nyaritakeunna periwit bae nyana nu untung wari polisi mah untung wari masyaallah karim tapi kiai nu rugi lamun babaturan jeung polisi sing hade tapi si hade ketika urang babaturan jeung ahli Allah lain bae di dunia urang tiis hate jeung ahli Allah sebab ahli Allah mah jeung nu sugih moal menta jeung teu kabita
kanu gagah model bupati boga wilayah gubernur dan lain sebagainya teu kabita urusannya anak tama negara ketika babaturan jeung jawara ya tuh kajawaraan mah kajawaraannya na aing mah hiji bae jeung Allah ngan boga tugas ngarapi-rapi umat supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu dagang supaya wauh ka Allah kumaha carana nu di pemerintahan di birokrasi supaya wauh ka Allah kumaha carana polisi nyana tukang ngajagaan manusia keamanan dalam negeri kumaha carana supaya jadi polisi wauh ka Allah kitu keneh jadi TNI ABRI supaya jadi ABRI anu wauh ka Allah kumaha carana iyalah tugas wali Allah tugas ulama-ulama ahli Allah nginahin tilok menta ahli Allah tapi orang lamun kadegetan ku Ki Nurjaya capek nyana datang kadinya we ieu buah saya bagus mau tanggal buah leubeut amat cek teh geus dialatan jadi coba kula mangalakeun teh Ki Nurjaya tong pagaweana nah komo si itu mah geus moga teu dicaritakeun mah teu dicaritakeun nah iyalah capek urang lamun lain jeung ahli Allah deket jeung bupati urang menta ka bupati ai kitu urang ulah deket jeung negara deketan tujuan urang ngadeketan bupati lain menta tapi urang nganasehatan deuleu wali-wali Allah dari jeung negarawan jeung pemerintahan tapi lain hayang pamerena ketika kiai ngadahar duit ti pamarentah bakal leungit kahusuan salatna lamun leuwih loba ngadaharna cara Ki Nurjaya geus teu boga aurat cenah Ki di mana bae ieu gara-gara ngadahar duit pamarentah kos kitu eta kula ge cek kula Ki Nurjaya ge tasawupan keneh keur ieu daripada kuari keur ieu mah keur zaman dicaringin jeung kula rada deureus kuari mah kok bahaya amat korenganan sering ke pendopo iya gara-gara nama dibawa ku Ki Ato sarwana sih ada ya nah awas hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seperti eta lah manusia salila hirup tetap babarengan jeung manusia tapi si hade nu bakal nyalametkeun dunia jeung akhirat nu wauh ka Gusti Allah wauhan gerage jelema anu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun ditanya kunaon kula ziarah ke Baghdad ziarah ke Uzbekistan ziarah ke Maroko itu makan roh anu bener-bener wauh jeung Allah atuh urang ziarah ka ditu emang nyana maot atuh henteu ziarah ka nu ngarang kitab Jurumiyah Kison Haji Pes kamari dizarahkeun ka ditu kurang di dia ngaji Al-Kalamu walabdul Murakabu teh jauh makomna ternyata di Maroko Masya Allah karim kurang ngaji Alfiyah ternyata orang di Cordoba jadi kabayang tak kurang makam-makam mu'alif ya Allah ya Rabb nyana makan teu maot bahkan di Maroko aya satu cerita nu panjang kedatangan rombongan ti dieu naon aya sesepuh nyaritakeun kok ahli kubur ahli Allah hararudang aya naon nyana teu nyaho begitu nyana nyaritakeun hararudang berarti wali nyarita ta santri Kiai Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz ku santrina dibejakeun ka Syekh Abdul Aziz ternyata disambut torengana kedatangan rombongan ti dieu teh disambut eta ge harita aya pamenta ahli kubur nu itu mah coba ulah diajak cenah teh aya pamenta teh ge mantap aju begitu nyana datang apa deui aju teh sekali tero deui bae eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah jadi nyambungkeun diri hayang diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir hayang diaku ku Imam Abu Hasan Asyadzili hayang diaku ku Imam Jazuli hayang diakulah para aulia-aulia Allah nah belah dieuna dieu pula datang ka dieu kemudian kitu terus we tadi hadiah ka Haji Atmo ternyata atuh nyara rambut kos kitulah jelema-jelema anu dararekeut ka Gusti Allah nikmatna engke di akhirat
lantaran di akhirat eta ketika ditimbang amal nu paling ngeri orang ditimbang, nu paling ngerikan orang ditimbang amal. Ya Allah, lamun amal orang nu jore lebih berat, berarti kan jahanam maka deui. Ketika ditimbang berat kakatuhu, ya Allah nikmat sorgana katingali. Iyalah nu paling ngeri ngan indahna indah wali-wali Allah teh ku Kangjeng Nabi dibere SK supaya neangan murid-murid nata eta indahnya setah mantap nyambung-nyambungkeun diri ka para aulia Allah. Geus puguh Kangjeng Nabi urang nangtung di dieu ieu timbangan. Kangjeng Nabi nangtung ketika umatna ditimbang aya kagorengan dideuleu kagorenganna mun teu pati parah henteu waka dikukumakeun tungguan di dieu, asal teu pati parah tungguan di dieu ku Kangjeng Nabi dikumpulkeun dek disalametkeun. Ieulah aya syafaatil uzma Kangjeng Nabi nu mantap. Lobakeunlah urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanu nyiptakeun sholawat kamilah nariyah eta di Maroko Ibrahim At-Tazi kamari zarah ka ditu. Urang sok maca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu. Ternyata abah kulama wa yustasqa kamari ge ngadenge langsung tinu boga silsilah wa yustasqal ghamam, tapi kula ijazah dipicung gentur wa yastasqil ghamamu. Teu masalah deuk wa yustasqa wa yastasqi ge lah dia urang mah teu mondok ieu geus bae teh kumaha ge wa yustasqal ghamam wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli mati wa nafasim bi kulli ma'lumilak. Na eta anu nyiptakeunana Ibrahim At-Tazi di Maroko kamari kula zarah ka ditu. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing hade salila hirup urang ngabatur santri mah santri geus moal hese deui lantaran boga guru, guruna boga guru langsung ka Kangjeng Nabi. Geus santri mah lamun hayang nyaho ka penduduk ahli surga santri. Beneran kula mah cek surah guru kula lamun hayang nyaho ke penduduk kali surga teh santri barang didelek ku polisi isuk-isuk santri cileuh gede mandi encan geus ngawuduk tolol tali surga polisi ge bingung moal kahartieun kahirupan santri lamun dibahas di hareupeun polisi, moal kahartieun kahirupan santri mun dibahas di hareupeun TNI, moal kahartieun kahirupan santri lamun dibahas ku jelema modernis hese nyaritakeun santri mah lantaran santri mah nyana mah hirupna di dunia tapi rohna mah geus di ditu. Eta santri di mana kieu di jahe model santri mah nah tadi leunah kurang nu calece santri mah hirupna bangun eueuh pamaksudan ka dituna teh ngaji sakadaekna. Santri mah kos kitu ja kiai geus nongkrong wayah teu ngaji mah teu ngaji bae atuh aja nya mah santri mah kos itu kiai geus nongkrong nya mah ngarokok eta sebenarnya menyelipkeun kiai sebenarnya mah los kiai deuk ngaji teu nong sabodo aing mah aing si masia santri tapi kunaon masyaallah deuleu nu nyekel mushola mun lain santri sarua jeung kadaharan uhuyahan nu nyekel masjid mun lain santri gitu kene nu nyekel kitu majelis taklim lamun lain santri geus teu ngeunaheun santrina ge lamun polusi bae geus kadatangan kitu panyakit geus moal ngeunaheun dipimpin ku santri nu kadatangan polusi moal ngeunaheun. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah gambaran tina Imam Jalaluddin Rumi tadi. Urang ternyata horenganan sing hade ngabatur sakumaha bageurna jeung maung di Amerika nu ngingu maung tileutik datang ke gede nurut ta maung wayah lapar mah di dahar bae sakumaha tadi jeung musang ditinggang bae urang kudu gula deuleu sing hade salila hirup lantaran moal kubal deui urang ge bakal nuturkeun sakumaha almarhum Abah Haji Atmo nu pantes nuturkeun ka Abah Haji Atmo nu pangkolot-kolotna
lain nu ngora lain sedangkan di luhur panggung nu pangkolotna si eta urang doakeun we mudah-mudahan teh tuh nya mah kaki Wahab kolotan nyana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina kamawatan Abah Haji Atmo na ieu mah hiji urang doakeun almarhum Abah Haji Atmo ngaran manusia pasti aya kasalahan tapi Allah Maha Gede hampura mudah-mudahan kasalahanna dihampura ku Gusti Allah amal-amal ibadahna ti mimiti ngajina salatna jeung puasa sajabana mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah dilegakeun di kuburanana dan dicangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anak-anakna mudah-mudahan dibere salalabar jeung tawakal bisa nuturkeun sepak terjang almarhum yakni li'ila'i kalimatillah dakwah teu eureun-eureun sesuai jeung porsina urang hirup ulah eureun-eureun dakwah sesuai jeung kemampuan urang mampuna urang teh magahan ngaji leletikan sakitu bae mampu urang dakwah cara Syekh Aziz dunia kelasna berbagai negara didatangan kunyana kitu keneh berbagai wali-wali Allah anu terus ke mancanegara urang mah sakawasana urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah rek dipanjangkeun ge tetep ulah sakigigis alhamdulillah aya sora ieu mangan sakadar nyambungkeun maun kitu ngaranna tali persahabatan tali kaguruan bahwa Abah Simkuring jeung almarhum Abah Haji Atmo geser saeutik umurna Abah kula lamun hirup kuaris 90 Abah Haji Atmo 100 beda 10 tahun eta ge tebak-tebakan wallahu a'lam nu jelas waktu di dituna Abah sorogan ka almarhum kulana jeung Abah Haji Oji kitu keneh ngabatur jeung ahli-ahli pondok pesantren majelis talim tetep sekat antara kaula jeung aranjeuna kitu keneh jeung bapak-bapak mudah-mudahan kumpul urang di dieu dicatat ku Gusti Allah ke di akhirat urang dihijikeun deui di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doakeun para kiai mudah-mudahan dibere kararuat jeung jembar pengusaha mudah-mudahan dibere kararuat jeung jembar petani mudah-mudahan dibere kararuat jeung jembar alhasil urang sarua di mana bae posisi urang mudah-mudahan dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ke iraha waktu deui kula sehat insyaallah urang ngayakeun pangajian deui sakumaha sabihara sabihari urang kirim doa kanggo almarhum Abah Haji Atmo bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين urang zikiran setnya dalu zikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 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 illallah la
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله 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 وسيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما ذكرناه من قولنا لا إله إلا الله وما سبحناه من قولنا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا إلى روح أبا حجي رسام وإلى روح أبا حجي يوسف وإلى روح أبا حجي وإلى روح أبا إلى روح أبا حجي إلى روح أبو يجد سر إلى روح وإلى روح إلى روح أبو فراويرا سكم وإلى روح محيدين وإلى روح أبي أبا حجي دمياتي خصوصا إلى روح أبا حجي أطمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من نفر النيران اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا وتلاميذنا علماء وأولادنا وتلاميذنا علماء وأولادنا وتلاميذنا علماء ولا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسبقنا إيماننا وارزقنا يا الله خير الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Apunten kasadayana dicekapkeun sakieu simkuring wanoh kaki Wahab Ki Ato lantaran setiap malam Jumat malam Salasa ieu ngariung di Cilongo Nurjaya Badussalam jeung sajabana ku akrabna jadi teu aya hahalan sakitu bae wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.